jelema anu di luhurna teh baheula teh dakwah model para habaib Kangjeng Nabi mata kuari terus ka handapna masrobna teh dakwah bae Habib di urang Habib wajan mabok dakwah bae terus kajen teh nya mabok emang Habib mun mabok ambalaya Habib nu mabok tapi jana keur paingin saudara hati-hati ya kamu harus bertuhankan kepada Allah jangan sampai mabok ya Habib bukunya nak mabok dakwahnya na terus bae dakwah ulah didele mabokna dakwahna tapi Habib muantepna atuh dakwahna pohara jasa urang mun ngadengekeun Habib Rizik dakwah wah merigak bulu atuh artina merigak bulu teh kumaha nya ada teh pohara jasa pokoknya ada maksiat wah sikat habis Habib Rizik pokoknya ada bir udah pokoknya hancurkan Manson hancurkan ada permaksiatan hancurkan ada tempat-tempat permaksiatan bakar mesti naon-naon kan gitu be gagah kan berarti Habib Lutfi dengan kepiawayanana jelema loba anu tunduk dengan karomah dan kepiawayanana bicarana sangat memukau menusuk kalbu batur loba jasa anu tunduk dengan kepiawayan tenang bae dakwana tapi pohara lain lalagaan eta Habib juga sejarah radikos gitu ya Habib anu ngan sakadar marhaba bae nya atuh asal banggi bae jelema kita berdiri kita marhaba ya dakwah teu bisa ngan marhaba ya nurul ain asal beres bae enggak ada ini berkatnya udah kalau enggak ada pulang nanyakeun oge nya ada berkat nuluykeun lalakon Kangjeng Nabi Musa yakni masih keneh tentang kisah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam insyaallah anu teu aya beda jeung nabi-nabi nu sanes Kangjeng Nabi Musa teh dakwah ngajakan bertauhid ka Allah ninggalkeun sesembahan salian Allah patung batu kayu dunia makhluk tinggalkeun hiji be sesembahan mah nu ngadamel langit bumi katut sina ialah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lamun dicuk-cuk di awal Kangjeng Nabi Adam alaihi salam eta teh nabi nu pertama tuluy Kangjeng Nabi Idris tuluy Kangjeng Nabi Nuh ti Kangjeng Nabi Nuh teh Kangjeng Nabi Nuh dakwah 950 tahun eueuh nu iman hanya 40 pasang 950 tahun ngejek-jek bae beak kabeh dikerem sadunya dikerem kabeh jelema nu nyesa hanya nu nyesa teh nu naik ka kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sakitu ieu kuari ngabrayek miliaran manusia di dunia sesa geus tsunami moasi ngabrayek keneh bae sabara ratus kali tsunami ti baheula i urang eta kitu merak kaditu eta Selat Sunda sesa tsunami urang teh mentek Selat Sunda teh tsunami terus datang ka dieu ke mauk tsunami ieu sesa masih kena ambalaya kuat mun hayang rada saeutik ya tsunamikeun deui Masya Allah
peperangan tiba heula komo negara Baghdad negara Irak mah eta negara 1001 malam anu luar biasa anehna keanehan teh moal aya tanding negara mana bae jeung negara Irak moal aya tanding lantaran didinya mah segala rupa aya didinya mah segala keanehan aya carita perang teu aneh negara Irak mah sebab negara tertua di dunia perang geus teu anehnya mah adapun eleh jeung menang tiba heula geus dirasakeun ku urang Irak mah nyana maca sejarah jelema anu jara diwali Irak ambalaya jelema anu jadi garong keras internasional Irak sarua ulah disangka di Irak teh anu mabok anu mabok di urang mah saeutik di Irak mah kelasna internasional pemabokna di Irak mah segala rupa aya di Irak nah negara-negara anu tertua di dunia Syria Syam Iran Irak di baheula mah ngahiji terus kabelah dia Soviet Tajikistan Afghanistan Turkistan kemudian terus kabelah dia Afghanistan eta negara-negara tertua termasuk Mekah Madinah negara-negara tertua boga sejarahnya boga sejarah negara urang mah anyar ieu mah Indonesia menang nyiakeun batur asal nama Indonesia aja disiakeun Indonesia mah anyar Amerika anyar teh Amerika teh anyar teh ieu negara anu bahara anu boga sejarah teh pohara tah ti Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam teh boga anak 3 cek Kangjeng Nabi wulida Nuhun de pedal ti Kangjeng Nabi Nuh teh salah satilu anak Kangjeng Nabi Nuh teh hiji Sam 2 Ham 3 Yapis awalada Sam al-Arab wa Paris wa Rum Sam ngalahirkeun keturunan Arab Paris Rum wal khairu fihim cak Kangjeng Nabi kahadean aya di dieu wa walada Yapis teh deui ngalahirkeun Yajuj wa Majuj wa Turk wa Sokol billah wala khairu fihim wa waladu Ham Barbar wal Kibt was Sudan jadi geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang lamun Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun Sam Arab Yahudi Ethiopia turunan Sam Ham Afrika Utara Barbar yaitu seluruh Afrika eta adalah keturunan Ham Yapis Persia India itu termasuk Yunani Eropa Amerika Mongolia Cina ieu keturunan Yapis tah nu loba jelema teu alejreg ti turunan Yapis kos gitulah kemudian atuh kuari Kangjeng Nabi Musa alaihi salam teh ku Gusti Allah itah mawa masyarakatna tita asup ka negara Ilya negara Jericho ayeuna mah yakni negara Libanon Palestina Baitul Maqdis Kangjeng Nabi Musa berangkat beserta kaumna sedangkan di negara Palestina teh di dinya teh jelema-jelema anu buang kawara anu masih keneh anti kana agama neruskeun lalakon Firaun sementara Kangjeng Nabi Musa ti Mesir kemudian Yordan ti Tursina Kangjeng Nabi Musa di dieu sanggeusna Kangjeng Nabi Musa dakwah terus dakwah Firaun tumbang Kangjeng Nabi Musa titah dakwah bawa sebagian masyarakat anu terpilih untuk dakwah ke negeri
Palestina. Lalakon lain lagaan Kangjeng Nabi Musa. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Datanglah ka jurang Tih, lamun urang geus ka Yordan. Belah dieu laut mati, Sodom. Kemudian nyebrang ka belah ditu perbatasan ka belah kaler eta teh Yerusalem, Palestina. Lewat belah kulon, didinya aya jurang Tih. Di permukaan laut eta teh 250 meter ka handap. 250 meter jadi leuwih rendah ti batang permukaan laut. 250 meter teh setengah kilo. Jadi lamun laut banjir teh tumplek ka dinya. Setengah kilo lebih rendah tibatan laut. Laut aya di luhur eta handap disebut teh jurang Tih. Di dieu gunung Tursina. Di dieu laut mati. Belah dia nyebrang Yerusalem, Libanon. Kangjeng Nabi Musa titah ka Libanon dakwah. Di dieu loba jelema anu dugala teh nyahueun ka Allah lewat belah kulon ka dieu. Di dieu laut, Nah eta teh leuwih handap 250 meter di permukaan laut. Disebut Tih. Belah dia Sodom, nu kuari laut mati. Aya kene eta teh Sodom teh lamun urang kali itu bisa ninggalin dibalikeun negara Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Belah dia tah ieu laut. Laut ieu ngaranna laut anu menyambungkeun antara Yordania, Mesir jeung Saudi Arabia. Didinya negara anu tertua belah dieu ke belah dieu cet Irak. Mantak sekali-sekali ulin ka ditu. Ulah citra deui. Ulin teh apa beuleut jeung tukang jagong. Ieu tafsir. Ieu lamun teu kos kitu teh jauh lebah tafsir mah. Masya Allah. Tah ieu ti dieu Kangjeng Nabi Musa teh kapan tah ti Mesir, Yordan, kuari titah berangkat ka dieu teh Palestina deukeut naik mobil ge datang ka dinya. Ieu perbatasanana nu kuari perang Gaza tadi dieu. Kelahiran Imam Syafi'i teh di Gaza di dieu. Imam Syafi'i teh urang Gaza, sigade. Lain Syafi'i nu di Cikupa teh malah Syafi'i teh. Lewat ke kulon Tih di dia laut ieu handap 250 meter. Masya Allah pohar. Tadi dia Aqobah ngaranna Aqobah, laut anu urang bisa ningali Mesir, katingali Yordan, katingali kitu Yerusalem, katingali Israel, katingali urang nangtung di permukaanana katingali. Masya Allah nagara teh katingali. Mentak urang dieu mah di Aqobah mah keur sing jelegur teh bom nyana nonton di dieu. Kaciri. Urang di dinya peuting itu negara lampuna Mesir ka deuleu, ieu Yordan katingali, itu Israel katingali, asa deukeut luar biasa. Wih, pohara. Ulah di dinya malam Jumat. Urang Arab pohara ka rumpul di dinya. Berpasang-pasangan make jubah di sial. Da pagawean pakaiannya na. Eta pan malam Jumat ku Kangjeng Nabi mah titah karumpul dia maca sholawat. Endahan happy-nya nama malam Jumat ya. Antak pantas lamun disunamikeun deui ku Gusti Allah. Pantas. Ya Allah. Nah, di dieu ieu Ilya mukuari mah Jericho ngaranna teh. Nah, negara tersubur kuari di Timur Tengah, tangkal cau aya di dinya, waluh aya, kukuk aya. Aya kabeh di dinya. Dah, anu osok di talian teh anu panjang sorangan naon? Paria naon ngaranna? Paria belut, besi ente hayang panjang bobogaan talian. Masa pas eta? Eta tuh aya nyebut bener yeuh, anu naonana tuh.
Tadeuy aing mah lalagaan besi sia bener ke deui. Aya segala duka di dinya. Segala oyong, segala cabe keriting, segala cabe beureum, segala macam aya di dinya samangka. Jiceriko teh Ilya wah para subur lain lalagaan. Kuari urang lamun ka ditu, kabeneran urang kitu ka pertanianana kaget urang kasuburanana pohara jasa. Subur teh lain lalagaan. Tah Kangjeng Nabi Musa titah lewat dinya. Belah dieuna ieu adalah Yerusalem. Belah dieuna Bethlehem, utut kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Ieu Aqsa di Yerusalem. Urut kitu Kangjeng Nabi di dinya kitu Isra. Ieu negara lain lalaga. Jadi lamun urang geus ka ditu kabayang ku urang. Wah, ieu horeng negara nu aya di tafsir. Pernah Kangjeng Nabi di dinya di Aqsa naik ka luhur langit Mi'raj, Masya Allah. Tah ieu Kangjeng Nabi Musa di dinya. Kangjeng Nabi Musa teh putra Imron. Imron teh putra Qahat, Qahat putra Azir, Azir putra Lawa, ya putra Yakub, Yakub Ishak, Ibrahim ti Ibrahim. Terus datang ke Kangjeng Nabi Adam alaihis. Diturunan Kangjeng Nabi Ibrahim teh aya Ishak, aya Yakub. Di antara rombongan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam aya keturunan Kangjeng Nabi Yakub. Kangjeng Nabi Musa teh gaduh istri putra Kangjeng Nabi Syuaib namina Siti Sofuro. Siapa pan aya pamajikan Oma Irama nyaho siapa pan? Majikan Kangjeng Nabi Musa mah teu nyaho siapa emang jelema Bangka Wares siapa? Bangsa nukar itu masih mah nyaho tah. Coba kuari hiji deui. Boga kakak ngaranna Kangjeng Nabi Harun. Nah, kuari pamajikan Kangjeng Nabi Harun saha ngaranna? Ayo sia. Lamun bisa balik engke bakalna ieu. Lamun teu bisa cicing bae di dieu. Disetrap. Cara urang di SD teh asana moal balik kabeh aing riweuh mere dahar. Kangjeng Nabi Harun boga pamajikan ngaran pamajikanna Ayariha ngaranna Ayariha. Hampir sarua jeung tadi Ariha. Jeriko eta mah kampung nu ku kuari ku Kangjeng Nabi Musa dek dilewatan. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh titah dakwah ka negeri Palestina. Umat titah dibawa anu bararagus anu hararebat tauhidna. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa lewat jurang ti anu eta ti teh leuwih handap 250 meter ti permukaan laut. Datanglah ka dinya Kangjeng Nabi Musa teh. Eta teh handap cuman datar disebut gurun eueuhna naon ngan batu malul. Cicinglah Kangjeng Nabi Musa di dinya. Sementara sapoe dua poe tilu poe cai perbekalan teh cai hampir beak. Ka negeri Palestina masih keneh rada jauh-jauh atuh ditih teh ka ditu aya make onta make kuda komo leumpak. Di dieu teh geus kaliwatan ka panti Yordania, geus datang ka pertengahan antara Yordania jeung Palestina. Ku Gusti Allah titah ditataan mana qabilah ieu mana qabilah ieu mana qabilah ieu mana qabilah ieu. Maka ternyata orenganan qabilah teh aya 12 qabilah. Nu endek dijelaskeun salah sahiji tina qabilah nu 12 teh aya turunan Kangjeng Nabi Yakub alaihis salam. Kangjeng Nabi Musa berangkat Yordania teh ieu teh dititipkeun ka Kangjeng Nabi Yusha bin Nun alaihi salam.
lamun urang geus ka Yordania terus naik ka ditu negara anu subur ke belah kidul terus engke di ditu aya masjid Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di handapna aya makam Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam panjangna kira-kira bangsa kitu 10 atau 9 meter panjang bahkan anu ngajelaskeun 12 meter hanjakal kula harita teu mau meteran panjang panjang Nabi Yusa tapi begitu asup ka jero tiis padahal di kurungan panas di luar keur panas jadi kos di guha gitu padahal bangunan tapi barang asup Masya Allah cap tiis kos ziarah ke Abu Bakar Shibli begitu di luar panas di Baghdad eta begitu asup ka makam Abu Bakar Shibli kunaon tiis dan luar biasa aneh urang Baghdad lagi aneh kula nanya cek urang mau cek ngomong urangna mangan kula moal di Arabkeun sia teu ngarti jeung inglada poho de setik kula ge jeung urang Arab ngomong Arab tanya ku kula muntak ieu naon sebabna di luar panas di jero tiis cek urang Arab boro-boro di dinya kakara kami ge nu unggal poe heran oh ai kitu batu tuh nyanana ge jadi heran di dinya kunaon tiis ieu sarua Kangjeng Yusa tiis kuburan namun di ditu di Madian kuburan Kangjeng Nabi Syuaib eta mah mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ditikakeun ka Kangjeng Nabi Musa ngaranna Siti Sopuro dibawa ta Siti Sopuro berangkat jadi nu jelas bahwa renganan didinya teh aya 12 qabilah nu mantak diabadikeun dina Al-Qur'an salah sahiji qabilah teh aya anu keturunan ti Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam hendak dijelaskeun bahwa keturunan teh lain lalagaan boga power boga kekuatan taingan Kangjeng Nabi nitah milih pabajikan teh di antarana turunan tunkahul mar'ah di arbain tikah awewe mun aya anu opat sakwe hiji li jamaliha gelis irung mancung bulu mata bentik batana burelek Masya Allah aju pipina ngadaun sereh gadokna endog sapotong ya Allah ya Rabbi sama ya Allahan gitu boga amun aya urang mah paling atuh kaciku paka bojong kasepatan eta mah kos kitu mapan aya ge di Libanon di Arab di India aya nu kos kitu mah tapi teu kitu sih di urang ge kadang aya sanajan teu seureuh anu asli seureuh rada buleut be mah aya endog teu sapotong ge ya stilu parapat mah aya lah pelbah bitis kapan kuduna bitis datea eta teh bitis anu ngabuah jantung kayak di urang mau buah nangka aduh parah tah tuh buah nangka Naya diabadikeun dina Al-Qur'an wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama Wallahu a'lamu bimuradi wa qatta'nahum kaula geus misah-misah ka Bani Israil ta'isata asyrata kana 12 qabilah 12 turunan asbaton tegesna pirang-pirang turunan umama anu loba pisan umat hiji-hijina turunan teh bogaan umat anu loba sedengkeun ieu teh aya 12 turunan eta teh maksudna badi antara nu 12 teh aya nu boga kakuatan leuwih tibatan anu sejen pengaruh turunan mantak kukeng jeung na kugu Gusti Allah dijelaskeun ketika cicing di jurang ti atawa gurun saharati sapoe 2 poe perbekalan masih aya 3 poe 4 poe perbekalan masih aya di dinya
5 poe genep poe saminggu sebulan mama saya kabelah ditunakan geus ka dia jauh ka ditu jauh sedangkeun dahaga geus pohara jasa kelabakan neangan cai eueuh di Mekah kuari ambalaya cai coba baheula mah nu mantak Syekh Nawawi tanara di Mekah kuli kabelah ditu nama geus teu kuli Syekh Nawawi teh emang nimbakeun jelema-jelema nu munggah haji tanpa dibayar Syekh Nawawi mah mawaan cai ka nu munggah haji teh dibikeunan ka nu munggah haji dibayar embungeun Syekh Nawawi mah atuh geus ganjaran di dinya bage teu kudu ngarang Syekh Nawawi geus pohara jasa terus-terusan niba terus dibikeunan bere duit teu hayang teu cek Syekh Nawawi kula mah lillahi taala ngadege kos kitu merengkak bulu urang mah mana aya ku ari jelema nu embung dibayar mana aya kiai ngaji bae hayang dibayar aya ku ari kiai lagi atuh mamaca papan cinta wali tapi hayang dibayar eta mah leuwih goblok wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an yadrib bi'asakal hajar ayat 12 qabilah di dinya teh sementara dahaga kabeh minta ka Kangjeng Nabi Musa urang di dieu teh bakalna kapan taunan ndek melalui ndek nyebrang ka Palestina teh arembung padahal di ditu nama kandek berangkat teh kapan eta teh dek ka negeri Palestina tapi ketika datang ka tinggal nyebrang doang ka ditu arembung kabeh godeg sieun paeh sebab di ditu teh aya jelema anu wah gagahna pohara jelema anu neruskeun lalakon Firaun anti agama Kangjeng Nabi Musa dek dakwah ka ditu cuman umat kudu dibawa sebab beusi aya peperangan kunaon datang ka dinya teh arembung ka ditu atuh arembung sieun paeh sebab buagahna pohara jasa teh jelema lain hiji Firaun mah di Mesir kan hiji ieu mah di Libanon mah loba jasan buang kawarana Musa kami mahatun dek daek soteh ka ditu kami mah di mana-mana di ditu aman tapi lamun teu aman mah kami mah embung je cak Kangjeng Nabi Musa justru urang ka ditu teh kita berangkat ku Gusti Allah maneh di barawa ge umat abeh besi di ditu aya perang urang perang teu hayang kami mah pokona mah kedek nungguan bae di dieu Musa maneh mah besi endek sorangan ka ditu los babarengan jeung pangeran maneh beuh tah ngomong kami nungguan bae di dieu ke bejaan lamun geus aman kakara kami berangkat ka ditu besi anjeun maksa-maksa amat mah eta bae jeung pangeran anu gagah ka ditu duaan gideg Kangjeng Nabi Musa ieu parah amat si umat mantak lamun kuari aya nu bangkawarah jelema aya nu dugala ulah kaget eta teh keturunan ti ditu musola aya masjid aya pengajian aya tapi di sisi digigir nu main gapleh terus bae ulah kaget musola deket masjid deket majelis talim deket aju ngocoprak bae kiai ti mana ti mendi terus bae tapi masih kene aya nu ngado kotok antepkeun pancen antepkeun ke nyana di ditu bakal dijadikeun kotok ngadu nyana di ditu engke urang tongton kotok teh bebeja ka Gusti Allah Gusti ieu mah kapan darul jaza Gusti abdi keur di dunya aju abdi dipale di kitu-kitu hulu abdi panas aju abdi dijantur di kitukeun waktu abdi kikieuan tuh pancen kieu nyaho jantur nang di sia aing ge tah aju abdi dipaksa diadukeun aju rek naon teh Gusti Allah ieu kan akhirat Gusti darul jaza kampung para ti males aju naon kula bere kewenangan untuk males ka jelema nu ngadukeun kula silakan cek Gusti Allah tangan waduh si Joni di tangan punya si Joni di tangan
aya naon kotok aing baheula ku sia diadukeun maka aing memeh ku Allah dieuweuhkeun dijadikeun lebu aing dek ngadukeun sia naonan cokot teu da naonan pokona mah sia ku aing dek diadukeun geus sampura bae kotok geus teu bisa pokona diadukeun jadi hulu sia aing ngageleng-geleng heula kotok teu geleng-geleng ayo sia bejakeun kan sok adu kotok bejakeun tah kos kitu-kitu tah bejakeun geura paeh ge geura teu kudu di akhirat di jero kuburan geus kapage jeung jalaknya terus bae satungtung dunia aya mah kafir moal eueuh munafik moal eueuh nu maksiat moal eueuh anu jadi wali ge moal eueuh anu jadi ulama sholihin moal eueuh anu jelema tukang adu domba moal eueuh terus bae mantak urang pabisa-bisa ku ari mangamankeun diri sorangan masing-masing ulah neuleuh ka sisi kagigir ku ari mah urang bae ketika engke di akhirat aing ieu kumaha bakal urang bae ku ari mah kudu diurusan teh mantak begitu ieu qabila kaum darah tangga Kangjeng Nabi Musa dahaga hayang nginum Kangjeng Nabi Musa ge luak liuk dasar luak Kangjeng Nabi Musa ge dahaga atuh kudu kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa kami teh dahaga cek Kangjeng Nabi Musa saruak kaula ge dahaga ye atuh lain kitu jawabanna atuh kami dahaga bebeja ka maneh atuh haju maneh jawabanana dahaga atuh mah jawaban enteng ngomongkos kitu lain kitu coba tunjukkeun kenabian anjeun Musa ambo eta kaum pohara jasa munajat Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Gusti abdi teh diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti dibere mukjizat abdi teh tongkat kemudian ieu kaum teh titah dibawa teh kapan ku Gusti abdi dek dakwah ka negeri Palestina teh ieu kaum dibawa teh titah ku Gusti kemudian titah eureun di dieu teh nang nitah Gusti ieu kabeneran ku ari teh geus darahaga hayang nginum Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti andai kata ieu eueuh cai poe ieu asana jelema klenger kabeh Gusti cek Gusti Allah wa auhayna ila Musa kaulan wa agung ngawahyuan ka Kangjeng Nabi Musa istasqahu qaumuhu waktu nemen tanginum ka Kangjeng Nabi Musa kaum napiti di jurang tih kumaha Musa an yabrib bi asokal hajar ulah hese-hese Musa gunakeun tongkat eta tongkat teh tenggelkeun ka batu nu aya di hareupeun maneh insyaallah langsung Kangjeng Nabi Musa ngangkat tongkat disaksian ku kaum-kaumna 12 kabilah hiji-hijina kabilah teh kapana ratusan ngangkat tongkat Kangjeng Nabi Musa eueuh lu kicap hiji-hiji acan harita kaum boro-boro harita ku ari ge kula ka dieu eueuh nu kicap nu di luar teh nyahoun Kangjeng Nabi Musa ngangkatkeun tongkat langsung ditenggelkeun sesuai jeung instruksi ti Gusti Allah anidrib tenggelkeun ku anjeun Musa biasoka tungkeun anjeun al hajara kana batu langsung ditenggelkeun Masya Allah fam bajasat min husnata asyrata aina ngalir muncar tina batu nu aya di hareupeun Kangjeng Nabi Musa sagesa ditenggal ku tongkat namuncar 12 ainan sumran cai ya Allah ya Rabbi kabelah ditu aya ngagolontor kabelah dia ngagolontor kabelah dia ngagolontor kabelah dia ngagolontor kabelah dia ngagolontor 12 golontoran cai batu nu sakitu gedena ngagolontor cai pohara jasa wow atuh kabeh umat tidinya mararandi ngararinum dan lain-lain sebagainya cai nu teu eureun-eureun ngagolontor tina batu bunga anu luar biasa di samping masih kene
di jero pikiranana aya heran anu luar biasa aneh pohara bari mararan di bari ngarobrol ceknya ieu pohara amat cai nya herannya tiis nya ngeunah nya herannya tiis nya ngeunah pohara jasa wih Musa mah lain lalagaan nabi anu bebeneran ceknya na teh ieu macan sakumahapan kamari ieu urang nyaksian orai nu sakitu bodena ceknya na orai-orai diciptakeun ku para pesihir-pesihir teh kapan dileglegan kabeh beuh pohara jasa aju ieu urang ku ari ieu ngarasakeun mukjizat nya bari mandi bari ngarobrol mantap ku ari dicadas teh bari kokocoprakan bari ngarobrol cadas kali cadas kali sadame eta teh tinggal ngagulaan bae jadi bajigur ya Allah ya Rabbi qad alima kullu unasin mashrabahum aneh medei qad alima nyata nyahoen kullu unasin tiap-tiap qabilah tina 12 teh mashrabahum kana tempat nginumna teh saliru Kobilah teh kapan beda-beda keturunan anak-anak beda keturunan rasna beda-beda deui kabeuki na lain deui maka caina ge rasana lain deui bentukna ge lain deui warnana lain deui aya nu semu putih aya nu semu biru aya nu semu hejo eta cai rasana beda-beda tina 12 teh tah ieu nu 12 qabilah nyahoeun kana tempat masing-masing teu kaliru kapan rasa letah teh diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda urang bae ge ayeuna urang teh lantaran urang Sunda urang jeung Sunda Bandung beda urang Parahyangan mah kapan sambel ge digulaan amis sayur ge digulaan amis nyana meresep kana amis-amis Sunda mayoritas tapi lamun orang Padang kabeh dicabean nyana mah kabeh ge sayur dicabean pokona mah daging dicabean kabeh dicabean eta urang Padang tapi lamun urang Kudus kabeh dikuah bae nyana mah kasangu-sangu dikuah Kudus tah mah kos kitu Madura beda eta letah beda-beda horenganan Masya Allah karim di urang bae ge di urang ge beda-beda eta letah diciptakeun ku Gusti Allah resep amis Sunda resep lada Padang resep bangsa anu semu-semu lada tepati amis tepati Betawi atuh minuman ge beda-beda minuman beda-beda aya nu resep teh manis Jawa aya nu resep kopi pahit Lampung di Lampung mah pokona kopi ulah digulaan ulah emang aya gula sasiki ge nya teu beukieun kudu pahit bae geus pokona aya Haji Pendi mah amis asup pahit asupnya mah ora koros sarua artina sarua teh sakobilah teh teu kaliru ieu kami mah ieu kami mah ieu kami mah ieu Masya Allah qad alima kullu unasim mashrabah tina bahasa anu aslina ti Kangjeng Nabi Musa baheula umat Kangjeng Nabi Musa datang ka ayeuna manusia teh kabeh ge nyahoeun kana mashrabna paranti-paranti nyesepna ai cai teh ieu teh jadi kesegaran geus urang ge kuari nu jadi kesegaran teh naon bae eta teh disesuaikeun jeung dirina aya jelema dina pendidikan teh resepna kana politik bae lantaran dideuleu terus ti luhurna teh ieu ahli politik masrobna asal ngadenge politik tertarik aya jelema anu di luhurna teh baheula teh dakwah model para habaib Kangjeng Nabi mata kuari terus ke handapna masrobna teh dakwah bae habib di urang habib wajan mabok dakwah bae terus
aja tanya mabok emang Habib bukan mabok ambalaya Habib nu mabok tapi jana kerpaing saudara hati-hati ya kamu harus bertuhankan kepada Allah jangan sampai mabok ya Habib bukunya nak mabok dakwah jangan terus dakwah ulah didele mabok nak dakwah tapi Habib muantep na atuh dakwahna pohara jasa urang mun ngadengekeun Habib Rizik dakwah wah merigak bulu atuh artina merigak bulu teh kumaha nya ada teh pohara jasa pokoknya ada maksiat-maksiat wah sikat habis Habib Rizik pokoknya ada bir udah pokoknya hancurkan Manson hancurkan ada permaksiatan hancurkan ada tempat-tempat permaksiatan bakar mesti naon-naon kan gitu be gagah kan berarti Habib Lutfi dengan kepiawayanana jelema loba anu tunduk dengan karomah dan kepiawayanana bicarana sangat memukau menusuk kalbu batur loba jasa anu tunduk dengan kepiawayan tenang bae dakwana tapi pohara lain lalagaan eta Habib juga sejarah radikos gitu ya Habib anu ngan sakadar marhaba bae atuh asal banggi bae jelema kita berdiri kita marhaba ya dakwah teu bisa kan marhaba ya nurul ain asal beres bae enggak ada ini berkatnya udah kalau enggak ada pulang nanyakeun oge nya ada berkat ieu macam-macam dakwah karana syiar bukan lamun marhaba emang aya syiar teh aya marhaba teh bersiar kadenge nu matak Muhammadiyah mah ngaulahkeun marhaba salah syiar mana ieu kuari lamun NU nu marhaba teu kadeuleu Islam di Indonesia je ya kadeuleuna Islam di Indonesia ku Amerika Muhammadiyah teh dideleh Persib teu kadeuleu teu kadeuleu nu kadeuleu teh NU sebab naon NU mah asal aya anu maot kumpul Al-Fatihah sial cek Amerika karena rumpul wae Muhammadiyah kan teh salat bae ge likum ngarobrol beda naonan cek Amerika gampang yang begini mah tapi NU mah Assalamualaikum Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu Astaghfirullahalazim Amerika ge gede lobaan kan di Istiqlal lobaan di kota-kota terus di masjid-masjid komo aya santri mah keur eueuh jelemana ge aya duaan doang makmum jeung imam make sampai astagfirullahaladzim Amerika sieun bareng dia sial duaan katipu cak Amerika aing eta kunaon siar kan berarti aya siar Amerika ge jadi berarti Yahudi ge ngadengekeun ti jauh sugan teh lobaan lumayan katipu oge nya lagi iya kan pohara diulah-ulah ku Muhammadiyah PSIS ngaulah-ulah PKS ngaulah-ulah itu maca berjanji NU mah ahli sunnah wal jamaah asal muludan geus assalamu alayka zainal anbiya assalamu alaikum woi bidah sono dulu gua lagi ngelaksain pebidahan dah Assalamualaikum atqal azkiya assalamualaikum mir rabbis sama terus bae siarkan puara geus teu ka Bandung ku Muhammadiyah teu ka Bandung geus nu anehna kuari di Amerika maca berjanji di Amerika marake jas teu marake kopea ka rasep pohara jasa sorana bagus di lain cara Haji Pendi lain baragus sorana Masya Allah maca berjanji eta ada kurang dibaca teh nu karang bisa dibaca tolaal segala berjanji dibaca di Amerika nu mantak Amerika langsung marudah ge langsung ngahina ka Kangjeng Nabi urang mah teh nyaho permasalahanna kok ieu dasang dihina bae Kangjeng Nabi horeng umatna maraca berjanji kapanasan jana Masya Allah di Amerika parasek masa berjanjina kunaon aya di Cikupan kan tibalik ya wih pohara di Amerika mau pohara jasa Masya Allah didengekeun kurang berjanji nu biasa nu kurang dibaca berjanji assalamualaikum zainal anbiya baik ngareureuh
tolaan lagi ngeunaheun geus tala'al badru alaina min teng tong teng teng tong teng tong teng tong teng coba aja pengen ditolak urang hayang meungpegan ceuli kunaon diasa aya galedeg cek urang teu diurus orangna maksudna itu diurus belah ulah sok hayang babacaan henteu ternyata terjelan bae geus kitu meureun ti Lauhil Mahfuz kajeun lah nah ieu Masya Allah ieu bahasa qad alima kullu unasim masyrabahum nyahuan setiap kabilah nyahuan setiap manusia baik secara gerombolan maupun secara kabilah atau perorangan kana masyrabna lamun eta tadi beda-beda rasana sarua di urang ge makanan beda-beda kuari ge kuari aya minuman atau makanan di hamburger belah dieuna kitu roti anu biasa Pakistan atau India belah dieuna aya itu dangder jelema karumpul kabeh Amerika pasti hamburger nyokotna moal dangder kemudian ieu urang Pakistan moh eta teh roti anu di muka anu buarana sagede naon kana tak sagede nyiru eta nya nama eta roti biasa ieu pasti adalah orang-orang Cina nah dangder pasti aja pendi ya nambung dibere roti embung aing dangder makanan aing etanya nama beda bae nya nama dipaksakeun ngadah roti mabok dangder mah geus menjatuh meureun ti leuleutik eta kullu unasim masyrabahum qad alima ji atuh urang ge dibawa di restoran urang di Yordania restoran sakitu mewahna kula waktu keur ka ditu teh kepada teh bintang 5 lain lalagaan teh bintang 5 di Mesir kitu kene makanan geus pohara jasa Haji Mamin mah geus Noel deui bae asal dahar bae Noel deui kunaon pasti nu panjang teh aya nu panjang nu mana eta nu kos kitu teh aya di teuleuk cek Haji Mamin cek Haji Mamin urang Cikupa tilik-tilik coba cenah kiai naon kos naon bareng ditilik-tilik heueuh kos isuk-isuk kaluar teh sah makana sakena teh urang deuleu eta doang teu kuat sakena teh panjang kos anu kaluar isuk-isuk dah siapa tungtungna mah aing hayang jadi henteu bae aju aya sate teh atuh nu wajar-wajar bae lisi sate teh di urang mah kan sagegede kan wajar jadi urang ngadahar nah kapan sate teh wajar ja sungguh urang mah sagede kieu pan di Mesir bae dibere sate sok bade peureup sate teh sagede peureup bisi kumaha ngadahar tuh eta kan qad alima kullu unasim masyrabahum pasakan beda-beda ketika urang ka Yordan beda ketika urang ka Mesir beda ketika urang ka Irak masakan teh beda nah eta teh kullu unasim masyrabahum sama keur carita makanan lamun urang ye dibere makanan misalna ieu kulub hui ieu dangder ieu kitu naon kitu ngaranna suag belah dia badur Haji Pendi mah milih badur sakena aing mah weuy badur mah ieu mah para orai kajeun sakena atuh ke mabok moal aing memang keurieun ge emang di paraban badur sama sob teh kullu unasim qad alima kullu unasim masyrabahum masyaallah sama sob eta keur carita makanan ti mimiti cai kuari pendidikan sama sob-sobna mentak ditanya tanya ke orang anak orang sebab aya masob-masobna cita-citamu ingin jadi apa ayo cita-citamu ingin jadi apa saya ingin jadi dokter terus ke berarti eta aya cita-cita jadi dokter kamu ingin jadi apa ayo di dalam iya kurang nyana ge meuli mobilan anu kitu teh keruk bae kita meuli sedan ge enggak ini yang ini aja yang begitu beko malulu berarti ieu budak teu meunang manggi gunung cita-citana ngerukan taneuh bae ieu jadi kumaha ge eta teh geus kajawan karakter budak leutik aya anu meuli motor jumping bae set
kita meuli nu lain ge embung kita meuli motor anu sopan ge embung oh berarti budak jadi pembalap kajen hukum mah tah eta teh di deuleu budak mah aya karakter-karakter ieu neuk ngakurkeun kana masrob-masrobna nah pendidikan ge kajenting dipaksakeun ge ti sakola ai lain masrobna mambungin nyana teh kajen diulah-ulah ge lantaran nyana masrobna pondok pesantren kajen gugumah ge terus bae emang masrobna kadinya keur carita pendidikan padahal mah manehanana lahir di tengah-tengah politikus tapi manehanana ngabogaan masrobna teh ieu kana agama kabelah dituna teh hayang bae kana agama urang teh nyung celing geus hayang bae mun maca aya patali jeung agama bae ngeunah lamun patali jeung agama teh ngeunah sebab masrobna batur politik batur ekonomi asal manggih bae perekonomian haju bae kabayang bae urang mah pan lamun leumpang jeung ahli ekonomi teu harti sebab nya mah mikiran bae urang mah leumpang da gunung-gunung bae kana mah lain ieu gunung sabaraha kubiknya cekna jadi dipikir kubikasi dari hitungnya namanya. Waduh, lamun dijual berarti seberat truk sedengkeun enggeus urang mah neuleuh gunung-gunungna doang, nya nama lain kubikasi. Lain lalagan, neuleuh bae. Cai bagus jasa ieu. Waduh, lamun ku urang ieu dijernihkeun, haju dibuat ku urang. Waduh, urang bisa sugih sakjana tina cai doang ge. Nyaingan aqua, nyaingan 2 tang. Nya nama kos kitu bae pikiranana. Neuleuh ambalaya cangkang-cangkang aqua dipikir kunyana lah daur ulang mantep ya cek ngana ieu eta kos kitu bae eta ahli ekonomi mah kana duit bae nu mantap jangan mah bobogohanana ge make duit bobogohan kos ahli hukum teh mun bobogohan make hukum bae asal ngerendeng menurut hukum ini tidak boleh Kada hukum bae. Engke ge awena aju boleh aja, yang penting mah jangan keterusan. Ya deket begini. Tapi menurut hukum enggak, tapi hukum juga bukan hukum agama mah boleh demokrasi. Oh iya ya, kita pakai HAM aja dah. Iya, Mas. Beralih geus hukum tina hukum agama ke hukum HAM. Hak asasi manusia kan boleh kalau sama-sama ridho enggak apa-apa. Aja dah. Eta teh kapan sama-sama geus. Tina makanan geus nya kemudian ayeuna mah tina ilmu geus urusan tentang pangkat geus sarua aya jelema kajeun diulah-ulah gae hayang bae puasa bae jeung mah teu eureun dibere kuat ku Gusti Allah horeng neuk dijadikeun hikmat aya jelema nu daek wiridan bae pohara jasa wiridan bae nya nama terus bae beurang penting wiridan bae aya ente mah pan aya loba jelema bae wiridan aya ngedeng eta kos kitu ban hayang kadeleug jelema asal aya jelema bae kocrek bubuh hebat amat eueuh jelema bae ngedeng jurig da mah kos itu sama sorob nah jelema deuk diangkat jadi wali sanajan di tengah-tengah kerumunan manusia sanajan di tengah-tengah negara anu keur amburadul sanajan di tengah-tengah akhlak manusia moral anu keur hancur Allah mere masrobna dibere loyok tafakur muraqabah muhasabah mujahadah zikir ka Gusti Allah dibere bisa ku Gusti Allah padahal keur ambalaya sumbangan pilkada datang pilgub datang pilpres datang pildes datang datang kabeh kan aya nu deuk ka Allah mah tilok daekeun nu kos kararitu awak teh tilok di kotoran nu kos kararitu pen kuari mah kiai teh lamun bersanding jeung bupati bangga asa hebat kiai di mana disumbang ku bupati ku gubernur teh asa hebat eta mah nu kos kitu ngaranna kiai pinarakaeun tah mah kiai kos kitu mah beuh cenah mah nya sembarangan bae kiai mah nya kiai ka neraka jeuy atuh kiai teh imam geus imam teh kabagi 2 aya imam surga aya imam neraka nya na gengke jadi imam neraka sarua je tah embungnya nama ketika datang bupati langsung tapakur ka Gusti lain bangsa jeung abdi nya nama bangsa itu abdi mah bangsa ieu
ketika dibere lain bunga ceriknya nama Gusti manya awak abdi di kotoran pan abdi teh ka Gusti manya abdi kudu di kotoran ku duit berarti pamarentah pan hakikatna mata mah getih Gusti teu hayangeun bisa bae tah batur keur meujana karere kacapean ti beurang berbagai aktivitas anu dilaksanakeun ai masrobna dasar piwalieun mah dibere daek nya jam hiji hudang langsung mandi wudu tafakur ka Gusti Allah dibere bisa bae ku Gusti Allah geus teh dingding haling dek kumaha ge nu didileutengan Gusti Allah bae nyaritakeun hukum teh wajib haram sunah makruh pokona mah endek diturut dek teu pokona mah nyarita bae masrobna mengkos kitu nya nama qad alima kullu unasim masyrabahum ulah kaget lamun ieu gitu Bambang Yudhoyono jadi presiden ulah kaget lamun Jokowi jadi presiden ulah kaget Megawati jadi presiden deuleu nyana teh ti leuletikna urang lamun kuari Hadi Pendi calon presiden saha nu deuk milih moal memberanikan diri nyana miliaran hayang calon presiden misalna boro-boro batur anakna ge moal milih anakna geus nyabodohkeun udah biarin udah orang edan cak anakna eta anak atuh komo batur iya sama shrobna mendak qad alima kullu unasim masyrabahum nyata nyahun setiap kabilah setiap manusia kana masrobna ieu urang nu mantak betah ieu ngaji naon ku Allah geus dibere masrobna ka dieu sanajan anu deukeut aya teu dimasrobkeun mah endahan ngaluarkeun mobil berangkat kunaon ngaluarkeun mobil berangkat kunaon bisa kaburu loba jelema kunaon iya teh main teh yang waktu nyaho ngaluarkeun motor ti heula bae bisi loba jelema hese cenah geus loba jelema mah tuh henteu masrob teh kos kitu teh tah di lembur aya lain masrobna mah tuh teh pamarentah nu ngaji ka dieu loba jasa PNS loba jasa guru loba jasa camat lurah nu ngaraji ka dieu loba sadajan ti Polda ge nu ngaji ka dieu loba nu bebeja ka kula nya bohong nya bener mah pokoknya loba bae ngaji sama srob nya teh set jauh kan kahayangna kos kieu bae tapi kapan aya nu lain masrob mambung pan aing mah jabat tinggi gengsi atuh ngaji haji uci mah atuh SD ge teu tamat menya aing dokter endos aing kudu ngaji ka nyana embong aing mah manya aing insinyur atuh sabodo leg-leg ku sia dokter Andes leg-leg ku sia insinyur hayu sia gara ngaji ka ditu hayang nyaon teu sia ka Allah hayu tuh eta sama masrobna ku Allah di mentak urang ulah marah ketika teu akur jeung antep kan lain masrobna ketika akur oh sama masrob berarti iya tuh geus kos kitu bae eta mah nu mentak urang ngaju teu akur ge jeung pamajikan jelema ye nu rumah tangga dipaksakeun bae ti awal boga anak hiji boga anak dua boga anak tilu datang ka boga anak opat ka karang nya dek bertindak emang kunaon sabenerna mah ti awal cenah teu geuna kunaon diteruskeun bae tadina teh ajakan teh susuganan atuh susuganan atuh lain nasehatan geus nasehatan pan ya anakan bae atuh tah mangalamun tah tadina atuh hasil lamunan opat si amat iku wae teh sama srom tah mentak di ilmu thariqah aya dalil ya qad alima kullu unasim masyrabahum engke di ilmu hakikat aya ieu qad alima kullu unasim masyrabahum ieu mah sakadar urang maraka cabang tah nyaritakeun ayatnya qad alima kullu unasim masyrabahum ulah kaget ke di thariqah aya di hakikat aya ieu qad alima kullu unasim masyrabahum 12 beda-beda sakumaha tadi sungut beda-beda jadi Allah merek ka sungut 12 qabilah sesuai sungut ieu kieu sungut ieu kieu sungut ieu kieu masyaallah karim pohara iyalah mukjizat Kangjeng Nabi Musa alaihi wa zallalna alaihimul ghamam panas terik matahari begitu panas teh langsung dula-dele ka luhur Musa kumaha ieu teh pan urang di tengah-tengah gurun di lembah tih cai mah aya tapi karasana panas anu pohara
kabeh hampir teu kuat ieu teh panas anu pohara perubahan tina rada tiis ku ari rada panas nu pohara. Masya Allah makan impar panas timur tengah nyengam sebab batu kasorot ku padan poe saabna karena beut panas na pohara. Tapi Gusti Allah mere anu luar biasa mujizat ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa kakaragen ningali doang kaluhur tapi ternyata tanpa dipenta deui. Langsung Gusti Allah ngirim awan, ya Allah mega ti jauh ketinggali lempang na eta awan tek sakumaha urang ningali mega endek hujan mendung datang ka urang eta ge sarua bae awan datang ka ciri datangna lab datang katih maka eta kaum nu 12 teh ditiungan ku Gusti Allah make awan tiis pohara kurang kumaha kanikmatan kurang kumaha cai dibere sesuai jeung rasa masing-masing panas dibere tiung langsung ku Gusti Allah awan mega tiis handap Masya Allah lapar dibere kuari wa anzalna alaihimul manna wassalwa untuk menopang rasa lapar Gusti Allah nurunkeun langsung ti langit manna wassalwa. Masya Allah manna teh taron jabin yakni model madu putih anu amis kabina-bina ketika di dahar teh mantak seger. Salwa toir asimani manuk anu lalintuh pohara jas turun ti luhur buas mana di dahar amis pohara ngeunaheun segerna lain lalagaan tambah manuk pencit goreng pencit panggang pencit kulup ieu lain lalagaan artina nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha ketika dahaga langsung cai 12 rasa diayatkeun sesuai jeung qabilahna 12 panas Allah ngirim mega lapar makanan ku Gusti Allah diturunkeun manna wassalwa kurang kumaha cak Allah aing mere nikmat ka aranjeun cek Gusti Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum hayo gerada lahar nikmati ku anjeun kabagusan rizki buah manuk cai razaqnakum nuku kami dirizkikeun ka aranjeun kabeh ayo gerada waktu pohara geus teh caritana naon deui ku ari aya nginum cai gagolontor sesuai jeung rasa masing-masing lapar buah mana jeung salwa aya panas langsung ditiungan kontan ku Gusti Allah make mega lain lalagaan ge pohara jas tetapi geus meresen Gusti Allah teh dibere kanikmatan anu pohara teh bakal teu bersyukur ka Gusti Allah bakal kufur nikmat ka Gusti Allah geus dibere dina ayat ieu teh awalna sen wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun orang Bani Israil teh teu zalim ka kaula walakin kanu tetapi ne baranehanana ngazolim ka dirina masing-masing geus diberesen bakalna kanikmatan anu dibikeun ku Gusti Allah cai nu sakitu poharana payung langsung nu sakitu indahna jeung tiisna makanan nu langsung ti langit diturunkeun lain bersyukur ternyata horenganan bakalna kufur nikmat zalim terhadap dirina walakin kanu anfusahum
jelema mah ngomong nage kos kieu teh pantes bae mang haji anu mah tuja salat darajin ge sebabnya nemah teu pabelit jeung daharpan kami mah isuk aya sore eueuh sore aya isuk eueuh nu mantak pabelit kami mah deuk ka masjid salat teh lantaran dibere susah ngomongna kitu kan pantes bae si itu mah Pak Haji anu mah rajin ngaji rajin salat rajin ibadah teh lantarannya nama atuh geus teu butuhna naon pamajikan leuwih ti hiji dahareun kumaha hayangna bae duit ambalaya kendaraan nya nama geus mewah jasa atuh pantes ngomong nage karari itu sok geura ge bere manehanna teu saeutik nu tadina jelema fakir ngomong karitu diangkat ku Gusti Allah kahirupanana dahar aya jabatan aya atau dagang lancar sugih tapi tetep bae barang sugih leuwih kufur kana nikmat kadele kumata urang di lembur urang baheula manyana eukeur sedang-sedang bae ka masjid daek ngaji daek muludan daerah pohara barang kuari jadi jutawan kapanggih wah sedas boro-boro di masjid boro-boro di majelis taklim dulurna ge mun ditanyakeun ai eta ka mana wallahu alam bimuradi emang kunaon atuh kula ge geus teu kapanggih-panggih nyaho nyungsep di mana teh nyaho eta kapan berkat nikmat lain dipake syukuran teh saeutik jelema mah kapan eukeur encan boga duit mah tentrem adem ayem ngeunaheun jasa didatangan ku babaturan bisa ngobrol atawa nyana datang ka imah babaturan ngobrol teu jauh-jauh jeung teu muluk-muluk obrolan teh ketika tengah-tengah ngobrol ngadangi azan yu urang ka masjid hampang ketika aya urusan rajaban yu urang babarengan malah jadi panitia manehanana di samping nyumbang teh hampang kuari boga duit kakarak endek boga duit doang 1 miliar geus maraka cabang kakarak endek doang encan katarima endek ngadean imah aju dek meuli mobil aju endek nyieun kios malah mandek nyieun kontrakan malah mah hayang ka Karawang ganti casing atuh kan teu wahi nyieun imah sabaratus juta ku ari makomo hajunya hayang meuli mobil aju ndek nyieun kios aju nyieun kontrakan malah hayang kawin deui eta teh kapan kos kitu maraka cabang moal beres eta teh ngaganggu kana salat encan ge katarima duit salat geus henteu husu sallallahu akbar 1 miliar imah sabaraha duitnya ke 12 kali 15 atuh tamapan kudu 600-700 juta berarti komo lamun hayang leuk mah berarti kan keur carita 700 baju meulu mobil kijang anyar kan 400 juta tekor ieu kayak kumahanya haju hayang nyieun kios pada jeung bakal hirup pun nyawa hirup sabaraha tahun basa bener mah bakal hirup wajuban hayang nyieun kontrakan zakna teh lumayan eta teh duit tiis beureun lamun kontrakan mah haju hayang ka Karawang kumaha ngaturna ieu pan sia keur salat goblok leungeun mah di dada di dieu tapi pikiran 1 juta 1 miliar urang bagi deui ulah 12 kali 15 leutikeun nyieun imahna rada leutikeun abis cukup 400 juta atuh leutik teuing ka mangta mah kamar ngan 2 doang hayang we keur salat tolol teh coba eta encan datang duit geus kos kitu ambala geus datang leuwih parah encan datang ta dunia apa kos kitu matak lamun aya jelema sugih bisa ngaji jelema sugih bisa ibadah eta mah jempol jasa ente mah ka dieu ngaji susah masyaallah nah ieu contona wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun diberikan nikmatan ku Gusti Allah cai sing kolot sesuai jeung rasa masing-masing panas dibere payung langsung gomam awan mega nu pohara tiis kabina-bina
geus teu aya keluhan lapar dibere buah menawa salwa tapi geuninganan geus diberesen bakalna ye bakalna sebab Gusti Allah geus mere wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum limun mayoritas 90,9% ieu jelema ketika boga dunia leuwih abrut-abrutan nu mantap qad gari konasung kasir cek Kangjeng Nabi loba jelema anu ti kelekep tina dunia masyaallah kakarak boga mobil Avanza bae ge geus ti kelekep di Avanza manehanana hartina ti kelekep teh kumaha waktu salat geus teu bisa kamu salat ka masjid waktu atuh naon kitu silaturahmi geus teu bisa ngaranna ti kelekep ku Avanza kakarak boga Avanza geus ti kelekep kon goriko nasung kasir loba jasa ad-dunya bahrun ami cak Kanjeng Nabi dunia eta lieu teu beda jeung laut anu jero lah luar biasa bahrun ami kon goriko nasung kasir loba jasa jelema anu ti klebuh ti kelekep di dunia keur can boga mobil mah manehanana sok daek berjamaah barang boga mobil digerokeun nya mang hayu orang berjamaah ke teu kaur tes bae ngumah ban mobil Maghrib Allahu Akbar cak pamajikan ka atuh maghrib bola bae kaburu karatan cak teh maning selesaikeun jam maghrib mah isu ge aya keneh masyaallah wara eta kakarak Avanza encan ganti Kijang encan ganti Fortuner encan ganti BMW encan ganti kitu Lexus non gitu Lexus encan deui ganti Rolls Royce pohara jasa emang Rolls Royce sabaraha duit itu 12 miliar nu kula ge teu dipake-pake teu percaya deuleu bisi teu percaya beneran kula lain lalaga saya mah teu percaya kan tuh saya mah teu percaya ka aing nganggap susah berarti sia ka aing masyaallah di imah aing aya mobil Rolls Royce kamari anak kula deuleu mau mobilan nunjuk Rolls Royce kuari aya 5.000 perak di plastik ya Allah aya Rolls Royce aya Cadillac baheula mah ngan sakadar aya di perusahaan gudang garam di perusahaan jarum nu boga Cadillac tuh gudang garam nu boga kitu Rolls Royce tuh jarum baheula mah nu boga Cadillac jeung Rolls Royce teh eta jeung teu meunang ka jalan ditangkap ku polisi sebab teu seimbang perekonomian Indonesia ku hari di tol Rolls Royce Ambalaya ku hari di tol di Indonesia Cadillac melaju ente mah geus naek Avanza ge suku geus naek ka ceuli batur Masya Allah iya kuda dia nah iyalah cek Gusti Allah wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum limun dunia makan bae pamere Allah urang gunakeun pake ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala malah dunia kudu jadi paneger ka urang ketika datang waktu sholat Allahu Akbar cepat lompat ke masjid gegeran dek naon pareuman sapeker lain cepet ke masjid berpikiran aing silamun teu gegeran ka masjid dek naon tuh dahar ambalayah di imah dahareun kue ambalayah kemudian atuh bubuahan ambalaya neuk ka mamana kendaraan aya duit dihandapeun kasur ambalaya di bank masih kena loba maknya atuh teu gegeraan ka masjid kudu kos kitu ieu mah lain pas azan ge masih kena oh salah ngitung aduh kerok sia gandeng goblok batur azan teh kuduna mah pan dijawab Allahu Akbar 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 segala aktivitas urang eureun keur dahar urang kudu cicing heula asyhadu an la ilaha illallah jawab asyhadu an la ilaha illallah kita kudu komo urang keur ngaroko masjid pareuman Allahu Akbar Allahu Akbar keur jima eureun heula misalnya subuh ka subuhan
cek pamajikan kok eureun kayak Jawa beula. Aju ngadoa panjang deui. Cek pamajikan kesel cek kira. Ulah waka ngadoa heula tuh. Nah, kudu nama aya fasilitas dunia di urang beuki ngejak kada ibadah. Bahkan pondok mana ya anu kira-kira kudu di beneran majelis mana ya beneran masih mana ya beneran sebab aing moal kebal paeh ya dunia aya di aing ibadah kudu nama gitu ieu mah lain Pak Mang Haji ieu keur ngabangun masjid batur mah geus nyarumbang Mang Haji doang ngan loba omong ayo bae heulanan nyarumbang ka ieu keramik terakhir nu sugih teh kari itu bararego geus beres tah keramik nya janji Mang Haji ieu keramik ye geus beres masjid tinggal keramik da doang je atuh ti awal lagi kan babarengan tuh babarengan sih tinggal masyarakat beri galedegnya nah iyalah ya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun haja kumaha wa iz qila lahum uskunu wallahu a'lam